si ganang urangnya si ganang urang si ada nang Allah Al-Quran tetap ke nana di hiji tempat nang Allah netepkeun kontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomian menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu teu daekeun maju lah cek nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi gorenganan unggal kota aya anak buahna walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun kabangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cik Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh jadi 5 benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupa di mana maneh macem-macem di dinya teh nu dek pasar kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah geus ya sadeui sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeui sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Teureub eta walaqad makkannakum fil ardi nang aing teh cicingkeun sia ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu tegaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang Pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi ka dari atuh kula dipuja pamajikan ngajak ka ditu teh ku sanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Tasikmalaya Ciamis berat daratan ka dieu Jawa Tengah na, di Semarang na, kemudian di Kudus dan lain sebagainya datang ke dia. Tuh di Jawa Timur, di Ampel, di Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ke dia tuh. Orang Bali lagi datang ke dia. Orang dia kunaon cicing di Bali. Orang dia nama tanah kapereung-peunan cicing di Sumatera. Orang Sumatera nage sieun ka monyet ka dia. Kunaon orang dia ka dia itu udah jadi monyet beureun. Kakawasan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu teh teh rencana kudu ka Lampung mah aju di Lampungna mending diri dari kota mah dijolok jasa
Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending ngelaya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah. Emang kunaon santri teu boga rencana? Tuh rencana kumaha aja duit teu bukan untuk boga. Jangan rencana mun boga duit. Teh nyana duit teu gablek naon teu baglak. Paling anu pae dibere sholawat sakitu doang. Ye, entek teu boga rencana. Di mana bae Gusti lah abdi bae. Tapi lain sambarangan gitu ge. Tah mah keur carita doang, duit mah aya bae, dunia mah aya bae. Ngan ku nemah nanyana. Lain ku sebab teu boga duit lain. Bisa diadu santri jeung nu lain santri duit lobaan mana. Deh, santri bageus teh sieun-sieun, aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank. Euy, emang sieun atuh henteu. Ai sia, aing mah tetep teu boga. Tah, nang saha ieu? Nu tadina urang kawin lah, cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu, tapi ternyata diboyong ka urang. Aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di imah urang, tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu. Sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh ulaan pindah deui ka hiji tempat. Nah, iyalah urusanana lain urusan urang, siganang urang siganang urang lain. Ieu ayatna, walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade. Haju bumi aing teh leulekeun ka sia. Sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang, ka Jawa Barat, ka Banten, sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran. Nyaho kana sakeping jeung sajuna. Tah, bumi nyaksian sia. Ketika engke di akhirat, bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina. Sia teh panteu jauh bae ti urusan-urusan dunia, teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing. Kumaha gitu, masyaallah karim. Lain aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania, aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir. Aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia. Nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika, pan di Afrika mah harideung. Tapi nyana eta sinergis bae, hirup jeung nu hideung biasa bae. Kebal-kebal nyana ge ka bawah hideung. Teh di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung. Ya Allah ya Rabbi, nang saha? Nang Allah walaqad makkannakum fil ard. Sadarkeun lain nang urang. Ya Allah ya Rabbi. Nomor kahiji kaduana waja'alna lakum fiha ma'aish. Kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan, sumber perekonomian, sumber neangan dahareun jeung inumeun. Salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis, nu aya di Cikupa, nu aya di Bojong, nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu urang pribumina. Di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian. Teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu. Sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu. Aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Egel aya nu spot geus sareueuh eta geus sareueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asik. Sumber perekonomianna siganang urang nang Allah ja buktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima. Hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi. Polisi mana meureun. Tapi nu jelas seperti itulah Allah nu ngatur sing hade eta teh. Ya Allah ya Rabbi. Eta
cerita urusan pabrik aya nu sumber perekonomian teh di PNS jana jadi anak buah Zaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomian teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sepira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh dihitung-hitung sapoena aya 5 kontainer wow atuh paing anta mataran atau asana beureunan kelek na pau kajen gua mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bawa tarasi kajen gua nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lang saha wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu daekeun maju lah ceknya nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna wow baso dan Allah waja'alna fiha ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di darun di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak ge amis nu encan asak urang ngasaan di ditu amis nu asak amis nu barebeug amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di ditu arabeun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihat urang nu niat dan kos kitu bae nagarana tah mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu ka mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ais ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kasempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon ngaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya urang mun deuleu ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siga nang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger kita kos itu doang tah cak tukang ojek ya lain waktu sholat pak sewa sia juri apa jelema sih eta nah aju jadan deuleu wae mah susuna gede ya mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ais cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede utang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang tukeun Gusti Allah sumber kahirupan ge nang tukeun Gusti Allah
nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang. Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah di hari tadi ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa ditu huli dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangdeur cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh naon eueuh aya kabeh awi ti mimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau ti mimiti cau anu leutik datang ka awak cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan sakira teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola di urang sageus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa ku nyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak daca urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkan dia si itu nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret di nuklir di bom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teu nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya bae ulah bebeja ka sasahan ke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas sian mantap marudah nah iya encan lain-lain nah ieu mah keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual lamun eta senjatana teu dijual lantaran nya mangandeukeun persenjataanana nu mantak hayang boga duit teh kudu ngajual senjata otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli ja ieu ge urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu militerasi urang militerasi so teh deuk jambal itu kele ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang berarti negara paling biadab jalan sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang maksudnya dek kaloloskeun jual belinya nah supaya boga duit kos gitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis hati-hati dinya nu mantap adang kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata ketika anu perang nyana booking di Amerika booking di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia orang mah dipakai bayar sedala kasogi bae teu nya homo teu dongeng
dowe na orang maka sendal cepit ieu naon kasogi atuh sia mah kos kitu si belon jelema anu luar biasa tok nah waja'alna lakum fiha ma'ish macam-macam geus sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain makmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomong Quran aja hese atuh ke di dina mah litak kidil kilah pohara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah daek ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustad Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial teh ki Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge eungket-eungket ibadah teh beuh fakir miskin ge usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma ieu lah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ieu bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar ning ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Pak Haji Pak ngaji ka jelema gerti lah bae. Dek ka mana tuh bae? Boga janji di Cikande. Jeung saha lah ngomong. Salam bae ka kiai. Heuh, mah angonan teh budak. Datang minggu hareup. Aja urang ngaji. Minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah. Tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah. Qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae karana geus sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jara ge modar ngan anu sugih mah kos kitu ku bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan ieu ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakat cek bos
aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali. Asal lita we kasia teh cukup sakali kahayang aing mah aing sakali nitah beres. Ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia. Das boleh dikuari asal sakali perintah selesaikan. Mangga pas menang saminggu pamajikan mulia parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon teh pamajikan tamu mulia nyaho tugas siap kuari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamanggil dokter kok 20 supaya satu perintah selesai. Cak hatena bangkawarah ieu bos. Sekali-sekali ku aing lah pokona dinasehatannya nih. Tadi saya Nasruddin. Ilang loba-loba ieu kan kudu dibayar. Bos. Pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngerukuburan beusi aju bodar tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid ya kos gitu lah begitu kesehatan nyentuh kan aja jantung. Kadi sana sedih ngadi naon bos. Emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah urus. Jadi berarti moal cager ulah loba omong bos. Kan ulah kena balik bae 20-an. Nyawa kapake kabeh we. Artina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing qalilam mata syukur nu saya tik syukuran membandingkan bawakeun tukang agali kuburan habak nurutan Nasruddin ta. Ya Allah. Kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim orang di Singapura, nu orang di Malaysia, nu orang di Palembang, nu orang di Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dia, nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah. Kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabg menang Gusti Allah. Tapi urang nu disupridat kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li adam fasajadu illa iblis wallahu lam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat jadi geus disetok ku Gusti Allah summa sawarnakum
geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam plak turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam plak Qabil Habil Ikrimah laulau budak dan les turunkeun deui ti Qabil Habil budak truk turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam, bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok kulitna putih luar biasa rambutna terurai Masya Allah jangkung semampai luar biasa aduh Ibu Hawa malamun seri urang lapar jadi seubeuh Masya Allah ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam atuh teh sama-sama I love you mantep jasa Kangjeng Nabi Adam disambut lah ku Siti Hawa cak Gusti Allah stop ulah main rangkul-rangkulan tenang lah Adam Hawa aing nyaho maneh resep ka Hawa aing nyaho Hawa resep ka Adam tapi tikah heula nikah carana kumaha ceuk Kangjeng Nabi ku aing ditikahkeun ceuk Gusti Allah sok ditikahkeun lah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholawat lain lalagaan eta sholawat kawinkeun lah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam summa sawarnaku Allah nu ngarupakeun mantap urang teu meunang nyacad si itu hideung si itu pendek si itu kunyin si itu nang Allah summa sawarnakum emang nang urang lain urang mah sok cuaca war ka beuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru eta teh beres kos kitu doang teh budak jore amat pugunya lagi teu kasep deres kasep mah ngomong kitu ge ieu henteu keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala summa sawwarna summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam cuk fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis bak ieu bah ka jegeug batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil eta lah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tah ieu teh nu di istisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron na ieu lah apakah iblis hajinis jeung malaikat apakah henteu
lamun malaikat teu sajinis iblis teu sajinis jeung malaikat atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ieu iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngalamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah ge kiai mana nutup puyang kajen gugu mah puyang mah mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka kanjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teu sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur itu teh sujud ge malaikat iblis mah tadi kita tuh kan puyeng nu ngaji ge puyeng atuh ka nu teu ngaji geus pada ku imam geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu dimustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagaan sebab geus aya anu neuleukeun jam bae kiai panjang teuing cek kitu atuh sia kaluar bae bego aduh masyaallah keur carita dong padahal mah tunggu dibahas ai santri mah kiai geus nyararaongan ieu keur carita ngalalagan nu teu ngaji da kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh bukan di poho deui pan illa iblis kecuali iblis abal jin iblis teh bapa jin ya nama karena bainal malaikat jadi lain termasuk malaikat abal jin bapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah da hese teh yo endut aja endut mah gendut endut teh lempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringke iblisnya wah Gusti Allah dek nyin macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beus aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beus aya momonon asup tuh diskusi itu bae negara supaya kadulu gagahna negara teh kos kitu atuh padahal mah tuh ngabong bae teu kudu kikituanan geus kae mah kos kitu negara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digarowakeun ku malaikat iblis ya ciduhan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel balakeun bualangkeun jadi anjing
Bugolazoh eta anjing teh nu mentek najis bugolazoh lantaran ciduh iblis. Nah, di mana eta dicokelna? Di dieu pas bujal nu mentek kabeh di dieu aya bujalan. Ieu lah urut nyokel malaikat. Lamun nu bujalan eta teh kuda. Nu mentek lupa takeun mun nu bujalan. Kabeh rata-rata aya bujalan. Malah bujalna aya nu doton ka hareup. Ila iblis wateurekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin. Iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Gusti Allah dipanggil iblis. Gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu. Naulu halangan ka maneh sehingga maneh teh teu daek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosnya aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin ai ngadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah pan mulyaan seuneu cak iblis kamuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya mah naek terus ka luhur datang ka awang-awang eueuh seuneu nu kahandap ai bumi mah kapan ngabaged ayeuna di handap geus kulantaran ngabaged atuh muliaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek 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 rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaged bae mantak muliaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaged bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina oh ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah goleh cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun faba yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhraj miha innaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sokin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golanzirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang ka mana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya